Panjang teh ka euy. Parek deui aing. Wah, ieu bahaya deui. Bul, ala ku sia bul. Tuh aing euy. Aing kurang naon itu bisa naik di bawah lagi aing. Ti kojot kemari ge goblok teh nyata. Aduh, edan. Kusia ah buru naik. Ah, ku aing kagok ah. Nih, sekolah ket. Goblok deh. Ripuh deh katu teh ketuan teh bisa. Deur goblok. Pantesan atuh aing power gitu euy. Bisa aing teh euy. Pung euy. Bul. Siap kelak. Aman sok. Sok. Si Kobin goblok teh. Nya euy sekolah aing dikit ya waduh. Ripuh deh kah. Tah aing udah tah cokot sulu aya di dieu. Coba cokot berugas kan. Enggak. Ah, gotong euy bantuan. Kira aku tuh kuat. Henteu deh kah ripuh deh. Ini gampang ieu. Tadi dulu deh nah. Kan? Nanti kan kita. Bisa ini kira kata bisa. Bisa anu bisa. Ah. Genah. Ini mah sangat pangelah daguan itu nya. Sangat tuh dari ko aing kalam sok. Alungan jaman si loba. Sok, buru-buru ni lah. Urit. Aing erek ngalah kapal bisi kaburu-buru euy. Ah ieu mah kaburu kapiheulaan ku batur. Ah, belah bebersih he ieu daun. Tah, aya nih ieu nih. Tah, bul sangap, sok. Tah. Duh, ngag euy. Goblok teh. Woi. Wah. Ini euy. Ah, bis anjing. Ini mana? Habis. Udah dengan euy. Oh, babnya mulai kayaknya ngapus gitu patus tai, diajar kayu. Karena ragok gitu aja. Sia goblok mere buruk sih teh. Ku aing dibabetkeun ka ditu ka jalan urut teh. Ah, berarti hakan tah. Tah. Si monyet balik dia baru jit aing ngajelma teh. Nu euceug tadi nu butut, ayeuna kana hulu aing king balik ke da teh teh kalau budak teh bisa teh. Ah, ku aing teh ngakeun ka aing wae keuna goblok. Da mah kitu mah. Dagoan goblok atuh aing bisa turun ah. Ini